darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Begitu orang daftar menang satahun maut boro-boro 13 tahun satahun maut kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji baik. Masya Allah, lamun kiamat 1000 tahun deh 1000 kali munggah haji, lamun kiamat 2000 tahun deh kaharep berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur, Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisannya 2000 kulanan can munggah haji lalu ngomong sak bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nyana maut ganjaranna gede. Nomor kedua gauli kufrin ku ucapan kufur, ucapan mengarah kana kufur. Ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiko dan sekaligus dibagi. Ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu. Nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun. Nomor kedua inadan angas teu percaya. Nomor katilu i'tiqada pertekadan, ucapan mengarah kana tekad. Jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila huruf di dunia lantaran besinga gilek karena ucapan ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun. Bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun. Nah, ieu kaluar tina kaislaman. Lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq, qat'ul Islam biniyatin. Qat'u teh cek ahli mantiq mah ngaranna jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Nu teu mondok mah sese atuh hese geus kudu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek mah eta hayawan eta ngaranna jinis kuliun maqulun la mahmulun ala katsirina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda. Ma huwal insan hayawanun jawabna. Ma huwal jamus kebo jamus teh hayawanun. Ma huwal paras hayawanun. Ma huwal bagor hayawanun. Geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan. Eta hewan ngaranna jinis.
ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri can kakaraksa santrian jauh kayak tau gaji kos itu aja. Nah ieu ge sarua qat'u eta jenis murung kana qat'ul Islam jeung liana. Islam eta ngaranna fasal, jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam, megatkeun lain Islam mah teu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam, ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad, teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad teu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam, sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu bae sakedeung ngan Islam mah pokona baheula tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad teu. Mantak ambalayah bener tuh sholat. Kalau mun urang mulai dulu guari di pemerintahan ambalayah nutu sholat. Urang dulu di pelemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu sholat. Di pemerintah jeung dagang mapan tes sarolat ge emang tinarakaeun nya mah. Iya di lembur ngurusan negara teu, urusan pausahaan teu, sarua teu salat deui. Tong parah jasa teh mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon saya teu salat. Lah salat teuing jag-jajan salat ge karitu keneh bae. Aing teh salat, Izaid salat, jacak aing mah bagusan aing. Sok aja lebat. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat, ngomongna istihza. Aing teh salat, Izaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Izaid bagusan aing ka kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngadeta beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bat teu murtad. Geus teu salat, saya kunaon teu salat? Henteu bae tuh. Maksudna lawan sian teu salat ji eta urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing mah ibadah ieu. Teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cacak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat. Tah eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salatna ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah. Lamun kana balikna lain istizatun teh salat bae sia kita kusaha sia salat ja aing meneuleuh sia salat kos kitu bae salat terus main gapleh terus atuh bandingan aing mah teu salat main gapleh terus bow parahan saha tah sih masyaallah. Wari teu puasa mah kan ibadah puasa mah lain megatkeun Islam. Ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Ku ari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah siap percaya bahwa puasa itu wajib, percaya tuh aing mah
sia teu puasa ya urusan teu puasa mah lain deui kunaon tuh henteu teh mah aing mah henteu bae pokona aing mah henteu bae soal puasa mah pan lain siap mun gering meureun urusan aing teh mah urusan aing nekatkeun bahwa puasa wajib aing nekatkeun aing ngaji sarua bae sia ngaji di Cilongok aing ngaji sia di jero majelis aing mah di tukang ngodok beda posisi doang atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah tah eta nyana teu puasa teu pegat Islam tetep di akhirat ka surga bae ka surga bae tetep nyana masalah teu salat asal ulah pegat Islam surga teu puasa asal ulah pegat Islam surga mantak lobalah di urang nu teu puasa nu teu puasa balah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam undang-undang di orang menutup puasa ditangkap undang-undang menutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RW non itu RW geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja bukan karena nyanana teu puasa jeung teu neuleuh mayoritas asa teh akur bae padahal minoritas Kristen di negara orang minoritas Yahudi atau Katolik minoritas tapi minoritas ya hampir ngalahkeun mayoritas hampir ngelekeun mayoritas mantak isi nu salah pamarentah apa urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang DPR na teu nyahonan-nahonan tuh jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas teh ieu kumaha ieu geus koski sabodoh geus teh ieu mah urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza geus model heula nu tadi lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad teu munggah haji awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyara teu munggah haji atuh henteu kaluar tina Islam tah mah ibadah da kaluar teu kufur nu kos kitu mah ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan kurang ima keur carita di Indonesia mah masya Allah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari gitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun? Berapa? 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13 henteu kudu ragang ti kapal tama kubur geus. Ieu keur carita. Gan tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur teh sing hade kewajiban haji na ku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya zai ulan sia kuari waktu di dunia kuliah untuk munggah haji abdi
Gusti mendaftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13, 12, 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kunaon teu sejak daftar sakitu dang. Nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula can gugur teh kata kelipanan. Tapi lawan Zaid bulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75 munggah haji teu Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi mah geus rindu jasa ka Baitullah yang munggah haji tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wah sia haji sambarangan sabodo Gusti tamah abdi geus sejade ka Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tamah urusanna depag panggil depag jeung bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun da teh ka depag sa depagna panggil wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi sa provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tamah urusan nanyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marukan gua tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia mungkin 300.000 manusia 500.000 manusia 1 juta manusia nu nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna ta eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi mah kanarakakeun we Gusti amal bisa dekuku wage
beres engke ujian di akhirat mah di sidang mulai nukal liwat hiji-hiji atan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan masyaallah dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa azamna bihi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta masyaallah sakedeung hirup di alam dunia keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeuleuh kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir tetap munggah haji daftar bae malah nu hebat mah begitu orang daftar menang satahun maot boro-boro 13 tahun satahun maot kubur eta unggal tahun roh urang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji bae masya Allah lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji kagetnya lagi jak kula mah can munggah haji tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000 kulana can munggah haji loba omong sia bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede mantak maningan orang ke Mekah paeh apa maningan orang ke Mekah balik deui mah nah kiai cenah mending balik deui bae sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai tetep balik bae ya jadi tetap bayar daftar urusan kaditu urusan Allah urang nyaho tambah kaditu mah sahanu nyaho deui kakawasan Allah urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cak urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan mas ka Baitullah blek kakawasan Allah dulu kumaha tuh ngan haju teh hudang deui ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala si hadeta desing kaya urang di lembur sia teu salatnya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetap di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate heula sesuai jeung kitu dorakana yakna dosa nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe
malah diseseunaga dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranana buh ngecek naga pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ke hampir soek beres keprak-keprak langsung poe ngomblok istri kak geus rapi karak dasupkeun ka lamari kitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah kemudian atuh aya nama gitu maling aya kabair kene bae tah dikecek-kecek ku malaikat eta sakumaha urang mun aya geutahan bae geus kecek malaikat fase amat sih budak potong-potongkeun teh kitu ku ieu Allah karim angke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kameja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karek urang hees dah ya geus naik bae embung aing pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala leho cule segala embung aing tah boga borok mah tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah ayo kegeraan siap mandi teh ente oh iya mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna tuh beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza nah ye murtad kos lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon jeuh teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga eueuh nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako madzub nyana teh eta madzub ngan madzub teh aya nu terkendali aya nu henteu madzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga cekana bidadari sini keur mabok bir seperti geus lain sloki di peti mah geus lah terus bau awakna ge cek jangan saya sedang naik pesawat naik pesawat
cicing di hareupeun imah pesawat jatuh di Papua saya nih, waduh. Eta nu mabok ngomong ke situ. Ngabudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub gesarua ka Allah, bakating ku cinta ka Allah, maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco di urang mah di urang geus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Hallaj nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deui naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho sing hade eta kos kitu lantaran naon lantaran kan ituna besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atau ikos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun ih Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-Hallaj Baghdad berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta Raja Muqtadir maka diinstruksikan supaya dibunuh mau tetep aja dibunuh agak serius anal hak begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan gawe ngaco ngomongna ngaco bagian pokoknya teu harti kurang jelema kaedanan gawe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu harti kurang aju ngomong lagi oh angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burungana saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaizin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz
lamun nabi maksum. Tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda. Ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat pokos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya atawa wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bedelekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya dulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga dia sehingga si ayah kiai orang nonton orkes boleh dikukumahakeun talian deh habak cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cek jara orkes waduh biduana ge geulis ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beus segala jaritakeun bor segala naon muter cek eta mah lain wali tampili habak wali malah mentas nonton orkes ya. Sentas nonton orkes. Orkes di mana? Cekan. Tadi diharap di mana? Apa diharap tadi leukeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu wae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tes nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habek cekek habek. Beda lirikanna wali mangis lain deui beka yahoana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mantep mahfuz ayat tanda anak lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji ku perteku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad si agama naon aing Islam pangeran sia pangeran aing mah lah sih sok nanyakeun pangeran lain sia percaya ente bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi katut teh ente aing mah teu percaya aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu
ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae. Nah, rombongan Darwin teh ya, orang Yahudi teh ya, nya nama menyatakan bumi langit dunia lain nangin Allah. Ieu mah jajadian jeung manusia ge manusia asalna lain ti Adam, nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy, tas buruy ngabentuk kaluhur aya nu jadi bangkong aya nu jadi monyet sebab buntutan bukan buruy teh ya. Jadi berarti engke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong da buruy teh nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ya, monyet. Gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggil buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Takos kitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah kepercayaan ke Allah bahwa Allah nunyin langit bumi murtad nyana ngomong kos gitu kepercayaan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos gitu mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kadak percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teh istihza berarti eta. Nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanu sakieu mah capek. Lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh. Eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman. Ih, masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahu al-qiblata huna lam usalli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah. Eta kos kitu teh murtad eta. Istihza eta kos kitu ulah. Masyaallah. Lawi taqaddallahu fulana nabiyyan lam usadiku. Andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah, aing mah moal percaya saeutik-eutik acan. Murtad. Mentek sing ada teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikeun nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta. Istihza kana kanabianana ulah. Cek kata di lamun baik lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing ade bahasa-bahasa urang. Masyaallah. Yelah bahasa urang sing ade. Aisyah nabi siasa. Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teu nyaho. Murtad kos kitu tah. Murtad ngomong kos kitu tah. Isi ada tah. Ya aing mah teu nyaho bukanna mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ngan aing mah teu nyaho jelema, nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana. Urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi. Saha Nabi urang? Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkeun? Di Mekah. Terus ngali ka mana? Ka Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan cenah percaya. Tah eta mata ke kudu ti heula.
Sangaran Nabi anjing Nabi Muhammad komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah wah santri mah geus nyaho jasa teu kudu dicaritakeun sebab unggal malam Jumat Wabadu faqul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu syaibat wa min umayyad kusul saniyah Ibnu Hashim wasmu Abdul Manaf wasmu Muhammad lazim tamanun taqali beres atuh teh jadi lalap santri mah pas itu malam Jumat apa saya diperhatikan oh ini anu ibu geus kajahoan tah mah Ibnu Malik bin Madi mun teh mana kumaha banten naon eta naon nyawa inget nyawa suka kalau Jumat bawa badu geus ditalar tah ku santri mah mentek urang muludan baca eta abe urang tenget Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abd Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u li ulya terus datang kanggeus jadi geuna ibni oh nyaho geus pokona mah kangjeng Nabi sia saha ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngali ke Madinah, maut di Madinah, beres, selamat surga, Agnes. Enggak segitu, Pak. Ya, lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi, siap percaya teu? Moal aing mah murtad, ulah kitu. Atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya. Gua aja teu diangkat jadi nabi, aing teu percaya. Andai Allah ngangkat jadi nabi, ya andai kata Allah ngangkat jadi nabi, siap percaya atuh. Ngan moal aya deui. Ngan lamun diangkat atau percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin ngan andai kata ieu mah andai kata saya diangkat jadi nabi siap percaya tuh ya Allah maha kawasa ngan moal aya itu bolak-balik dibalukkeun atuh geus kitu bae Masya Allah karim sing ade bahasa ucap urang saja ya Allah aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad atawa urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cara urang dembar kamari murtad atawa urang nyaritakeun tentang kekurangan Kangjeng Nabi ihtikor urang ngahinakeun murtad atau orang ngahinakeun kangaran Allah murtad wah loba jasa lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ja aing lapar bae eta murtad da ngomong kitu tah sing ada eta matak di aing tahajud mah ja tahajud ja susah bae mau syahadat sia loba mangkeun eta kos kitu. Nah, mulai ti kuari ulah terulang deui sia tah. Mantak sia deui tah. Loh, budak tahajud terus, duha terus, jadagang morosot bae. Dia tuh naon hubunganana dagang jeung eta jeung tahajud lain deui teh. Lain deui da eta kos kitu lamun istihza kecilaka. Lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sakieu bakal kuat. Aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah teu nguatkeun kana nanaon teh nanaonan tah mah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah istihza ngaranna eta nu kos kitu murtad lamun istihza kos tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae nanaonan tah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad. Ih loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo teu kira-kira murtad tegas gitu bahasa sih ade rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya. Tuh istihza atawa ina dia mah percaya omongan nu tadi aing mah percaya bahwa Allah pangeran aing mah percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad tabanu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade
salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantap nyilakakeun urang. Eta naon teh sora naon tah? Sora naon? Azan. Azan ting salat eueuh naon eueuh. Geus teu kudu azan kitu bejakeun. Geus teu kudu azan. Ngahinakeun tah kana azan. Murtad eta. Garieung ngadengeun azan teh kos kitu. Teu kudu ararazan budak. Tuh. Keur mah nya teu salat. Ngomong teu ngeunaheun. Kadanan nya ngajakan mah atawa azan. Ieu mah bayeung jasa teh azan. Ih, teh budak aing mah teu ngeunaheun. Bohong budak mah azan. Aing nyaho jasa nya tas azan, ajunya nama balik. Loba tadi lembur kos gitu kan. Loba trek we, gerek azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beres la ilaha illallah, Allahumma rabbana beres. Nya nama teh salat balik deui ka imah es, blon udah. Ditanya ku babaturan si azan, penting salat atuh aing ngajak atuh. Sia teu ngajak acan. Allah karim Gusti Allah aku teh sing hade nya omongan ku si aing dianggap Islamnya aing mah teu Islam geus murtad tabakos itu jelas jasa tamah atawa nyana endek nginum bir segala. Ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum ya. Kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngehina sia nu dilarang make asma Allah. Yeay. Atawa dek zina. Dek zina nyana make bismillah heula. Neng, tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya. Dek zina bismillah heula. Puguh ku Allah zina na ge diharamkeun. Bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibus syaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana beres. Ya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana. Urang meuneuh nguji nya jeung pamajikan, wudu heula, doa, salat, beres salat baca kulhu, harak urang jima jeung pamajikan. Mulai hiji-hiji acan. Neangan sakabupaten Tangerang anu endek jima maca kulhu 1000 malaya. Malah teu babanyo acan. Lu andak anakna hobi main nonton TV kok sih. Teh di doa-doa acan. Aing geus kaara kok. Inget ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung bae kan. Geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awal wal akhir. Ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae. Allahumma jannibis syaitan awalahu wa akhirahu. Cek bajikan naonan Kak. Tah ieu sig hade dek nginum bir dek maksiat bismillah eta istihza dek maling sendal sendal kulit ya bagus ya emang aing hayang kos kieu supaya ulah kayawan kuno bogana bismillahirrahmanirrahim. Murtad jaga irakeun ka Allah. Maling dilarang tapi make bahasa Allah keneh bae. Da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan. Jelema anu teu percaya kana sonya Allah yakni Allah murtad, teu percaya kana keseluruh rasul murtad, ngabohongkeun ka rasul murtad, aw halala muharraman wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in gobatil ummu lan lamun gaib sabombok
imtana'at atawa narima kacegah ya falil jaddati maka utawi hadana ikut tetep kadue nini ni alal asahi ing dalem mungguh kaul asah ala sahihi ing dalem mungguh kaul sahih hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin hadza utawi ikilah iki mazkur kulluhu sakabeh ikut tetep ing dalem liyane wong kang pinter wal mumayyizu ini taraga bawa ulan utawi bocah kang pinter iku lamun narima pisah sapa bapa biang rarone mumayyiz kana makana yang mumayyiz indaman ikut tetep ing dalam sanding wong ikhtar kang milih yang mumayyiz saking karone mandoro atawa abawa Paing kana fi ahadihima jununun maka lamun ana ikut tetep ing dalam salah sawijine karone abawa iku edan au kufrun atawa kufur au rikun atawa kaula au fiskun atawa fasaq au nakahat atawa nikah ya mar'ah fal haqqul akhir maka utawi hak hadana ikut tetep kadue kang wewene wa yukhayyaru baina ummin wa jadin lan dan kornilihi ya mumayyiz ing dalam antarane mbok lan aki wa kadzalan iku kayain wa jadin akhun awamun utawi dulur lanang atawa paman au abun atawa bapak ma'a ukhtin sumbertane dulur wadon au kholatin atawa bibi fil asahi ing dalem mungguh kaul asah wa ini taralan lamun milih ya mumayyiz ahadahuma ing salah sawijine karone abawahu sumal akhara kali-kali ingkang wene huila ilaihi makaden alihaken apa ilaihi maring akhar ini taro magalamun milih ya mumayyiz ala baing bapane Fain yaqdaral aba zakarun lam yamna'u magalamun milih ing bapane sapa zakarun bocah kang lanang maga ora nyegah ya abu ing zakar ziaratu umi ngaziaran mboke ya zakar wa yamna'u unzalan nyegah abal unzaning bocah kang wadon wala yamna'u lan ora nyegah ba ing unzan dukulan wala yamna'u lan ora nyegah ba yamna'u unzan wala yamna'u lan ora nyegah ya baing umau dukulan ing manjing alai maing gadus ing adase karone waladain ziyairatan alekang ziarah wa ziaratu marah bi yamin lan utawi ziarah teh iku sabalenan ing dalam pirang-pirang dina
almarhum Bapak tadi kurang disebatkeun namina nu parantos mayunan urang balik ka taneuh menghadap Gusti. Orang doakeun sakumaha tadi sadayana dulur urang, tetangga urang, kawauh urang dihampura sakabeh dosana. Dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere naimul qabri. Terakhir tetangga urang, dulur urang, karabat urang, kawauh urang dina taun ieu nu tos mangkat ka tanah suci. Oge nu bade mudah-mudahan ku Gusti Allah dibere kajembaran, dibere sehat walafiat, dibere jag-jag waringkas, bisa ngalaksanakeun rukun Islam nu kalima, ngalaksanakeun haji jeung umrohna, berikut ziarah ka Kangjeng Rasul kalawan salamet teu aya halangan nanaon, bisa balik deui ke lemburna masing-masing kalawan nyandang haji anu mabrur, haji anu makbul. Urang ge nu encan mudah-mudahan dibere bisa dibarokati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang nuluykeun tentang hadonah. Santri mah bab hadonah teh geus dibulak-balik teh dina unggal kitab fikih. Aya dibaca mah teh dibulak-balik we. Hadonah ngaranna urusan kitu tanggung jawab uras-urus terhadap anak, terutama budak keneh anu encan bisa istiqlal, can bisa mandiri. Kitu keneh keluarga kudu ngurusan nu henteu bisa mandiri pengurusanana tentang model, tentang nu edan, model anu walah wah weuleuh weuh kitu tah eta kudu diurus sebab eta di jerona tetep aya hikmah nu urang teu paham. Lamun aya hiji budak kuari ditinggalkeun ku indungna atawa ieu budak teh eueuh panyalindungan lantaran indungna jeung bapakna fafirak, indung jeung bapakna papisah. Di akhir zaman ayeuna mah ngomong talak teh paduheuai. Paduheuai bae abong teu meuli teh bahasa ribut-ribut talak sia ku aing. Ribut talak sia ku aing. Baraha hayangna sia talak ku aing. Hiji bae cek pamajikanna 7 sia ulah kagok-kagok. Jadi teteh kajen teuing keur mah. Wadah antep kadek tolak balik sia ka tolak sia ku aing keur marah geus eureun mah marah nang geus sadar kaduhu aduh ngama inget terus ras ka anak ega gedena mah tuh lain ka anak ka pamajikanana bae. Tadada lain saeutik warimanya ku ayana kitu urang nu ngararaji baheula sing harade sungut baham lisan jaga marah mamarah bae turutan Sidina Ali bae mun nyana mun marah
Tilok ngajawab ka Siti Fatimah, menghindar langsung ke masjid ngadapal. Eta Sayyidina Ali. Cek Sayyidina Ali pan pemajikan mah dilawan salah teh dilawan salah. Di medan laga mah nyana dipake kasieun ku kafir, boro-boro kafir setan geus sieun. Tapi di imah tangga mah tetep nyana kacarekan bae ku pemajikan. Tinggal lawan atuh majikan dilawan ulah tinggalkeun ulah kebal-kebal ninggalkeun tadinya deh cager deh tas semua doh orang menghindar ke warung ngarokok teu kebal ge nya nanyakeun ka anakna bapak zia ka mana emang kos kitu majikan tangkeun laos cenah atuh ku mah bae izin aing tangkeun sia oh, kan gitu tak awewe mah mantek ulah sok babareun nalar. Geus kos kitu bae nya. Asal ditinggalkeun bae gaju bae. Ka mana nya cenah. Geus eueuh ti isu datang ka sore beus teu balik we bapak sia cenah. Emang mun teu balik kunaon tadi marah. Lain kunaon naon atuh nganggur bae cenah. Maksudna loba jasa kuari ustad loba jasa kuari kiai tapi lain ti pasantrenan sama kiaina dua tak anu ngahukuman nalak keur marah terjadi cenah ieu deh kumaha hukum dipake ulin-ulinan kos gitu sebab cenah cakena keur marah kadeukeun kiaina aya jelema nalak teu marah keur ngarendeng sayang engkau akan akatua kuku tolak ya tuh malah ya dagorkeun habek teh kiai nalak sih keur bener tilok aya nalak mah pasti ge cekcok minimal gelas tilu mah geus peupeus eta cenah ieu mah keur marah atuh emang keur marah mah teu kudu dijaga ge sia dek jadi nalak keur marah geus teu kudu nanyakeun deui kepada pengajian mana bae keur marah jadi sanajan nyana teh keur amprekan marah kesernen jadi geus teu kudu tu nyatanya deui sebab lamun nanya deui oh teu jadi cenah keur marah mah atuh soekeun sungutna aya nu nalak keur teu marah moal aya aja moal aya nalak keur happy moal aya nalak mah keur marah kabeh jadi tuh sing ade nah iya kuari mah geus urusan talak mah kos gitu anak terbengkalai cek kamari lamun eta budak basi keneh beuki nyusu nu nyusuan indungna mun indungna aya cai susuan kudu siap nyusuan ta eta teh lamun aya indungna kuari mah indungna eueuh ieu rek dimasalakeun teh anak kuari terbengkalai lantaran encan bisa mandiri jang urusan diri nak ngisang sorangan can bisa dahar sorangan can bisa make papakean sorangan ge can bisa butuh bantuan indungna kuari indungna eueuh bapa da geus puguh jadi bapa pirak ieu nah ieu kuari indung nu bertanggung jawab indungna eueuh kumaha cik musannif wa in gobatil lamun gaib indungna yane eueuh kaayaan eueuhna misalna maot indung nu ngurusan eta budak teh kalayan paeh misalna eta teh beralih pengurusan anak kuari kasa falil jaddati pengurusan budak eta adalah ka indungna ka makolotna makolot ti indung atawa diurus menang sabulan menang 2 bulan nah kuari indung nu asli teh edan tengah-tengah perjalanan edan nah ieu alikeun ulah diurusan ku indung nu edan bisa-bisa dikulub gunyana pajar daging embe ke anak deui ulah
aduh edan atuh ngaranna ge geus ambil alih langsung ku makolotna falil jaddati ala sahih. Gitulah pengurusan tanya mantak rapi urang lamun ngadengikeun dina urusan agama Islam make syariat. Anjakal we di negara urang mah teu make syariat, Quran ngan dibaca bae hadis dibaca bae diterapkeun di negara mah teu. Kudu kumaha tuh kiai nu bagus bae diterapkeun. Ieu mah pan henteu urang bae nerapkeun sorangan. Mampuhkeun urang teh giring urang teh ku syariat. Ja Indonesia teh termasuk negara terbesar di dunia nu umatna adalah gitu beragama Islam. Lain saeutik di Indonesia. Untuk Amerika sieun dan di orang Indonesia. Sieun mah atuh salat henteu naon teu wayah meuleum gereja mah hayu bae. Eta sieun. Itu cek orang Nasrani teh teu budak salat henteu naon teu tapi giliran demo pangheulaan bergetah geus. Pugu nu kadar itu nu ti heula teh. Mun sok salat mah jupan deuri buku. Kau mau kiai nama tu panderi we. Eta mantek Amerika sieun emang kumaha. Sieun teh kos kitu tah. Teu puguh perhitungan orang Indonesia. Jadi sieun nekat orang Indonesia. Nekat. Puguh usaha teh ngojegkeun neuleuh batur pamajikanna dua ngeunaheun amat teu diukur ku nyana nekat nyandung waktu tsunami. Eta nekat teh kitu ngaranna. Eta di Belaraja loba aja sana kos. Di Bojong nu karari itu. Tepak ka Cikupa. Pasar Kemis Banten teu tinggalin. Eta kos kari itu masyaallah. Eueuh kuari indung nu rek urusan budak teh maot alikeun jaddati atawa tengah perjalanan sabulan 2 bulan indungna edan ambil alih ku makolotna tete nomor kahiji nomor kaduana teh dijelaskeun babitu zalik annal grib idzam tanakanatil habana liman yali langgeranana nurutkeun cek ahli fikih menang nyotet tina usul fikihna sanyana karabat anu deukeut pertalianna jeung eta budak di mana-mana teu bisa ngurusan alihkeun kanu leuwih deukeut artina eueuh ieu emakna ka makolotna eueuh makolotna adik emakna eueuh adik emakna teteh emakna bibi meureun atawa uwa eueuh bibi jeung uwana kuari teh yeuh coba ayeuna mah neangan anak tetehna coba eueuh anak tetehna ge nu rek ngurusan neangan anak adikna masya Allah gitulah ya annal garib idzam tanakanatil habana limayali jangan ternyata makna maot makolotna maot di tangan bibikna eueuh anak bibikna eueuh uwakna ge eueuh anak uwakna eueuh tetep budak teh perlu pengurusan teu kudu ka pantai asuhan heula nurutkeun cak agama mah teu kudu ka babysitter lantaran eta mah kan kudu dibayar kos kitu mah jauh nu lillahi taala. Kamana tuh taya pengurusan budak wasani takunul wilayah lis sultan maka nomor kedua pengurusan eta adalah kalurah. Untuk milih lurah nu bener nu nyaho pertanggungjawaban tentang agama nalika kieu ari keur urusan jual beli tanah mah SPPT dan lain sebagainya oh babarieun tah lurah bahkan aya anu bisa dijual 2 kali 3 kali ku lurah di Amerika tapi di dieu mah aya mun anu kitu lurah Amerika eta kos kitu tinggal ngerebekkeun bae ka neraka eta kos kitu lurah teh hese teu tanggung jawab masukan cak lurah sedengkeun ieu mah perlu pengurusan cak camat teh aduh aing sarua bae bupati wali kota sultan
wah cenah ieu baca bupati ge encan aya dana jang pengurusan nu kos karar itu sedengkeun lain hiji teh sakabupaten teh unggal kecamatan aya bae meureunana 50 mah mun ditampung sakabupaten kali 12 kecamatan saeuheu aya hiji onam cak bupati 2 komo mun awewe mah diurus ku aing balik kawin ku aing emang bupati ondo kabeh ge nah iya teu bisa diurus antaran kuloban gubernur sareuri bangun geus boga pilihan masing-masing awas ya milih konde bae sabodo teh tanggung jawab di akhirat bae masuk konde Masya Allah tuh kadituna ka ujungna atuh ka presiden mantap kudu aya tah geus kudu nyieun ku ari mah usulkeun ku urang ka presiden tolong dibuat di Indonesia menteri tentang pengurusan anak yatim piatu tuh kos gitu dah geus kos yatim piatu anu geus bener-bener statusna eueuh anu ngurus eta diangkat kukulan ke salah seorang nu di dia jadi menteri mana menteri na sekolah lagi STKB jadi menteri kahayang doang gede jadi menteri dijieun lah kekurangan kene di urang kan terbengkalai jang nu edan tah sanu urusan mun urang liwat ti dieu ka Pandeglang manggi bae 2 mati lu tah anu teu make calana mending mun leutik deres mun lalaki pugu ieu mah woman ya Allah ya Rabbi teu make calana Masya Allah eta teh di Tangerang tepi ka Pandeglang 2-3 manggi mun urang ti dieu ka Bandung ulah jalan tol jalan nu biasa Masya Allah sabaraha toko Tangerang we ge eta teh nu tanggung jawab saha keluarga ternyata begitu diselidiki keluargana anu tanggung jawab ya otomatis sahibul wilayah kunaon atuh nya jadi pamarentah urusan anu kitu budak anu teh Istiqlal urus ku pemerintah jieun penampungan nu edan jieun penampungan anu sapeh jieun penampungan nu sapeh teh jelema teu bisa ngendalikeun diri teu bisa ngurusan awak duit anakna butuheun keneh pake meuli majong eta sapeh eta nu kos kitu tatangga mah teu dahar kunaon nyana meuli petasan becak tatangga nu teu dahar padahal mah eta ngan saukur jang ceuli dong mun dibikeun ka aing anak aing loba jasa coba teh ceurik tah ceurik nyana mah huahehe eta kapan jeung sinden ieu mah ceurik nu teu dahar teh tah eta sapeh kendalikeun ku camat tampung prek meuli petasan camat tah eta kos kitu tah ieu di Indonesia can anggeus taruhan teh ge aya menteri sababaraha macem tak diantarana ku ari menteri pikeun pengurusan nu kos kitu tuh sahibul wilayah lain eta bae pemerintah teh kamalau gobal waliyu pin nikah au adola sebagaimana aya hiji awewe eueuh walian sedengkeun deuk nikah tanyakeun bapana eueuh maot tanyakeun coba bapak kolotna eueuh tanyakeun kakana nu saindung sabapa eueuh tanyakeun coba nu sabapa eueuh mamangna eueuh uwana eueuh kabeh deuk nikah ieu kumaha ieu eta adalah lurah nu kudu nikahkeun sing ada sakali deui lain nikahkeun ku lurah deui ditikah salah nikah jeung nikahkeun beda ngomong seutik we bahaya kayak lurah di dina iya makanan aing koreng kudu ku aing cenah ditikahna nikahkeun goblok mesti salah tah eta nikahkeun teh lurah sultan ieu mimiti lurah sahibul wilayah camat sahibul wilayah bupati sahibul wilayah gubernur sahibul wilayah eta teh lamun lain woman mun lain konde mah teu bisa nyanya jadi lurah junya nikahkeun teu bisa wewe mah tah aya kekurangan mun muludan kudu datang oh tidak bisa kunaon kana keur nipas jorepan tah
ieu sahibul wilayah kama law gobal wali nikah adola wali nama ayah bapana ayah ngan bapana terek nikahkeun ditanya alasan terek nikahkeun mugen bae Pak abdi ieu geus boga calon emakna ge sarua we teh hayang aing moal aing mah moal nikahkeun ka sia pokona moal ngawalian ditanya dasarna ieu tuh mantak teu gawalian emang teresep ka naonna ieu apakah teu sakupu atau kumaha pokona moal bae aing mah adol teteh nu geus kitu ngaranna embung aing mah moal ka nikahkeun jeung moal nikahkeun bae geus aing mah ka sia teu hayang aing mah sedengkeun ieu kan butuh teh eta teh kudu kumaha tah nu adol kitu hakim teh sultan sahibul wilayah ya camat lurah camat gede cek camat teh gede nikahkeun bapak aya nama maju teu daek nikahkeun eta bapak teu meunang pindah nu kos kitu mah bapak aya ngan teu daek nikahkeun teu bisa pindah ka bapak kolotna teu bisa pindah ka kakakna eta mah kudu bapana we bapana embungan nikahkeun embung we pokona mah teu kudu hese-hese lumpat ka Pandeglang lumpat ka Bogor lumpat ka Cianjur teu kudu camat nu kudu nikahkeun nu paling hebat bupati untuk lamun bupatina gering setruk teu bisa nikahkeun misalna atuh pocot jarang geus terganggu teu konsen loba masalah nu kudu ditangani terutama pernikahan nu eueuh walina atawa aya ngan teu daekeun bawa ka bupati nu kudu nikah bupatina teu bisa wakil bupati anu teu fungsi wakil di Indonesia di Tangerang mah teu fungsi eta mah ngaranna kana wadamun kos eueuh bae eta mah iraha rano nyieun kegiatan-kegiatan di Tangerang baik keagamaan maupun kepemerintahan encan aya jalan buatan Rano Karno encan aya gedong buatan Rano Karno encan aya artina teu bisa komo nikahkeun kecuali nikah ahli meureunna nikah mah ieu teh artina tah sahibul wilayah teh coba kudu anu smart pikiranana kudu anu hebat pikiranana sehingga nyana teh bisa ka dieu ka ditu ieu keur carita bagian agama tuh antek sing ade jadi kudu wilayah takunul wilayah li sultan kama law gobal wali fin nikah au adola nah jadi fungsina loba jasa begitu indungna eueuh alikeun makolot eta teh lain sebatas eta hartina andal gharib idzan tanakanatil hadanah limayali makolotna berarti bibina bibina berarti uwana bibi jeung uwana anak uwa anak bibi ternyata kakarak ka sahibul wilayah ta eta teh hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin sadayana nu tadi dicaritakeun ku urang ti awal tepi ka dieu kullu sakabehna teh eta teh dina pengurusan budak anu encan tamiz pengurusan budak anu encan bisa mandiri can bisa ngurusan sorangan ngising can bisa ngisang sorangan dar can bisa ngawab sorangan make papakean can bisa ngasupkeun kana leungeunna jeung ngancingkeunana jingjet bae can bisa sorangan tak eta teh perlu penanganan sakumaha tadi ta penangananana ieu lah nu disebut hadona wal mumayyizu ini taraka bawahu kana cindaman ikhtara minhu makwari mah kumaha lamun aya budak teh geus tamiz ukuran tamiz teh ukuran mana ieu teh lamun ngitung kana umur mah ieu adalah umur 7 tahun biasana tamiz tapi wasanu tamiz galiban sapusinin aw samanin takriban lamun gujiku umur mah 7 tahun 8 tahun eta budak teh geus bisa kuari mangising ngisang sorangan mun dahar ngahuap sorangan mun mandi bisa make sabun sorangan bisa make baju sorangan umurna 7 tahun 8 tahun cuman eta adalah galib kadang-kadang budak umur 6 tahun ge geus tamiz hitung teh tamiz kadang-kadang budak teh aya umur 5 tahun ge geus tamiz hitung tamiz kadang-kadang aya anu kekurangan mah 8 tahun ge masih kene can bisa mandi sorangan nurutan bapana baheula meureun
umur 7-8 tahun 9 tahun ge masih kene can bisa ngahuap sorangan kadang-kadang kudu dihuapan keneh bae aya teteh anu kos kitu encan tamis teteh budak teh kajen guku mage jadi ieu mah galib 7-8 tahun goer galib lah mungkin genep mungkin 5 kaluhurna mungkin 8 mungkin 9 nu jelas mah ieu adalah tamis bae deuk sabaraha bae umurna patokan genep patokan 7 jeung 8 Gayana mah lamun eta budak geus pinter maksud di dieu mah adalah bisa ngisang sorangan dahar sorangan make baju sorangan lamun indung bapakna papisah ta ieu pengurusan anak teh teu meunang dipaksa kudu kumaha atuh cek ajengan musannif di dieu wal mumayyizu ini taroko abawau lamun budak anu pinter di mana papisah indung bapakna kana cinda maneh tarobihim minuma eta mah bikeun ka jelema nu dipilih ku nya lantaran pinter nyana geus boga pilihan tanya ceng emah jeung abah teh papisah patali jeung naon ieu papisah teh jeung ekonomi masih mah baheula teh keur abah boga duit mah bu ka abah teh sayang-sayangan barang rada kurang ayang-ayangan barang kuari mah tuh abah sia ieu kuari dipiceun geus kuari mah abah teh ieu papisan ieu mah sia mah geus pinter ieu deuk milih ka abah apa deuk milih ka emah pengurusanana terserah sia tah titah milih ulah malah deuk milih jeung abah bae yo jeung abah teu meunang dipaksa ku indungna sebab geus boga pilihan ulah mah deuk milih jeung emah bae kumaha pemilihnya le bae tuh kos kitu teu meunang pokona mah kurang papisah anak adik kabeh teu bisa kitu orang papisah anak jang sia kabeh teu bisa kitu tanya tanu geus pinter mah kecuali nu encan mun nyusu keneh indungna sakumaha tadi teh ieu mah geus boga pilihan sedengkeun geus sakola budak teh aya teh 7 tahun mah geus sakola kelas 1 atau kelas 2 geus boga pilihan sorangan ceng mah jeung abah teh ieu teh bisa dipertahankeun emang kunaon gitu badai ngamuk oh iraha keur peuting ancul-anculan diranjang pan ancul-ancul iya pokona geus kitu beceng teh aceng kan keur sakola kelas 2 butuh pengurusan aceng teh biaya jeung sajabana mah tunggu minta ieu mah kuari mandek milu ka emak apa mandek milu ka abah kalau mandek milu ka abah bae mangga kalau mandek ka emak bae Masya Allah orang lamun keur kieu mah ieu mun keur kieu keur tararenang nyaritakeun kos gitu teh sedih nyaritakeun kos gitu sedih apa mungkin budak titah milih kos gitu asana teu wasa urang tapi lamun kabeneran datang tsunami mah teu sarua bae atuh enggi ge pada bae ge we nya tinggalnya ora apa-apa apa-apa geus ka ditu mah geus kos kitu we pokona mah atuh geus kumaha terpaksa kapan karunya tinggal karunya misalnya pemajikanna teu bisa dipaksakeun deui kumaha atau salakina teh bisa dipaksakeun lantaran kecocokan rumah tangga teh ieu teh imah tangga mah imah tangga bae tapi awet derajat mah teu betah aja sok bawa salat teh cek salakina teh ieu boga pamajikan aing suka bawa salat riweuh jasa ieu mah asal deuk berjamaah mah lulu duit wah teu beres teu beres ya boga pamajikan tah eta awet derajat teu ngeunaheun paneta kos kitu ya otomatis kan anak tinggal anak sebab kadituna pan dia lain deuk ngurusan sia bae aing teh hayang aya katentreman jadagang sakieu mah luar biasa ai adapun haji beak atuh teh pan urusan Allah atuh nasib ti Gusti Allah aing teh hayang cara batur bisa ngaji kadanan unggal peuting unggal poe mah atuh saminggu sakali kabelah ditunah aing hayang tentrem Jumat atuh hayang isu keneh jatuh boga pagawean ieu mah pagawean teu boga ka pasar henteu dagang henteu tani henteu Jumat jam 12:05 boloon teh jelema Pak belon atuh naon gawe teh si budak ai kitu mah itu jam 11:30 pantes we ja karyawan ieu itu seperti jam 11:30 pantes we janya mah atuh di pasar ieu hari itu jam sabaraha jam 11:30 cenah pantes we ja tani ieu ai sia jam sabaraha jam 12:05 emang tani henteu pasar henteu karyawan henteu sia mah ieu naon gawe atuh aing mah aing ngalamun eta tolol jasad eta di bojong kos kari itu jelema insyaallah masyaallah
yang tenang bisa ke masjid jam keadaanan cara batur jam 9 jam 10 setengah 12 asanangeun meureun kaburu salat duha kaburu salat tasbih kaburu maca sholawat eta lamun tentrem di imah tangga ngeunah coba lamun teu tentrem ka masjid heulangan datang ka masjid lain maca sholawat Pak cager moal bika aingnya kos kieu amat jangan lu batur aku ngeunah ini matang aing nasib aing kos kieu aing dibaledog moal ya balik untuk nama pan teu balik gegeran di masjid ge ngalamun bae di masjid ge ku batur mah pajar daekan orenganan problem eueuh katentreman udang tipe tinggi moal tahajud nu kos kada itu udang mah udang tak bae majikan ka mana ieu leungit misah ye waduh lain kacai ngalamun datang ka irai si beres pemajikan jadi dukun genong geus gua ingin pemajikan mal bisa ibadah tah eta teh mulai lah aing daripada teu bisa ibadah mah kos eueuh deui bae tuh lalaki mah kos gitu kos eueuh deui bae cek kiai ge aya nu putih ka Lampung nganu hideung ka Brebes aya nu gelis putih adat gede Lampung Palembang boro-boro kasasa kami toh agak sesebren aya nu bager jasa di titah ieu daek titah itu daek kasawa ge daek ngan hideungna ya Allah tah ieu mah teh beres ieu mah tangga urang keur tenang urang keur tariis nyaritakeun titah milih anak sia dek milih indung teh dek milih abah beuh urang teu wasa tapi lamun kajadian beneran pasti terjadi kos kitu deh kumaha aya tuh nah jabatur ge embungan weredanan pipisahan teh nah ieu mah kan terpaksa teh tetep kudu titah milih indaman ikhtara minhuma fa in kana fi hadihi majnunun nau kupun nau rikun nau piskun nau nakaat palakulil akhor zaid jeung nyesarwiti teh ieu kuari imah tanggana teh keur teu beres sajupa pisah kuari ieu budak teh perlu pengurusan barang kieu budak teh milih kuari mah milihna milih indungna tengah jalan indungna edan ka bapanakeun milih ka bapana tengah jalan bapana edan ka indungna keun atawa milih kuari ka indung tengah jalan indungna kufur endahan asup Kristen naudzubillah min zalik pindahkeun ka bapa atawa bapana anu kufur teh endahan asup Yahudi pindahkeun ka mana sebab edan kafir teu boga keahlian dina pengurusan atawa jadi budak kuari mah perang barang perang manehanana kaboyong ku kafir ka ditu geus status kuari jadi budak jadi jual beli dijual belikeun teu bisa ngurusan kos kitu mun bapana kuari jadi budak ka indungnakeun mun indungna jadi amat ka bapanakeun atawa pasek-pasek teh eta khurujun ani taat kuari mah ieu teh bapana teh salat tadi nama jasok salat kuari mah teh salat bareng papisahan jeung indungna eta teh diurus kudu teu salat bahaya boro-boro ngurusan anak ngurusan dirina aja teu salat bahaya ke anak ka babawa ka ditu indahkeun ka indung ige sarua bae tadi di indungna salat keur imah tangga jeung salaki nu eta mah barang kuari jadi rangda teh salat make gincu bae wandel luar biasa nagog bae dipuri muatan apem sebenarnya aduh sakumaha beca teh kuari mah teh salat jana boro-boro ngurusan anak ngurusan diri nage teu beres indahkeun deuh masyaallah anak kata tawa indungna nu ngurusan budak pengan kuari mah barang menang 2-3 bulan 4-5 genep bulan atuh indungna teh aya nu ngagaep deui kawin deui jeung nu sejen eta budak kulantaran indungna nikah deui jeung nu sejen fal haqqul akhir hak pengurusan pindahkeun ka bapana wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wallahu a'lam bissawab.